Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Patepang deui sareng simkuring Alia Kansa dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun sawatara warta ngeunaan kajantenan di wilayah Pasifik Selatan nyaeta ayeuna samagahap poe total anu bakal katinggal kaping 14 Desember 2020. Kejadian anu kawian langka tur luar biasa ieu lumangsung nalika bulan nyapu sakuliah langit berang jeung sakabehna nutupan piring surya sakumaha ditempo ti bumi. Sacara singkat ngahalangan sakabeh awak panonpoe iwal lapisan pangluarna nu disebut korona. Samagah panonpoe ngahasilkan panonpoe 260 derajat. Pepelakan sareng sasapuan bakal ngerespon seolah-olah sore. Samagah panonpoe total lumangsung nalika dina puncak gerhana piringan panonpoe katutupan ku piringan bulan. Dina fase ieu piringan bulan katingalina langkung ageng apanapi langkung ageng pidahan piringan panonpoe. Ukuran piringan panonpoe sareng piringan bulan sarangan biasa roge. Ieu gumantung kana jarak antara bumi jeung bulan sarta oge jarak antara bumi jeung panonpoe. Mangga pamirsa ayeuna urang atos terhubung kalawan reporter urang anu nuju aya di tempat kejadian. Pania mangga laporkeun laporan anjeun. Hatur nuhun Alia Kansa. Ayeuna abdi nuju di tempat kejadian bade nyampaikeun informasi. Samagaha panonpoe dimimitian dina waktos 12.02 waktu satempat sampai 12.04 waktu satempat. Hanjakal Aisyah itu pisan lokasi di mana jalma sebenarnya bisa saksi hiji samagaha panonpoe total. Sanajan kitu aya keneh sababaraha tempat di mana pengawas langit bisa netep ke langit aman tanpa nempo langsung tanpa penyelewengan eta. Lokasi terakhir pikeun ningali samagaha nyaeta Salina del Ege di Argentina nya guys. Samagaha panonpoe total secara resmi bakal mungkas di basisir nami dia satos nyebrang samudra Atlantik. Sakitu wae informasi anu tiasa didugikeun Fania ngalaporkeun. Hatur nuhun. Hatur nuhun Fania. Pamirsa sakitu wae informasi anu tiasa didugikeun simkuring Alia Kansa ngawakilan Baraya Karya Sadayana. Pamit, wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.